Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi an'ama alaina katsiran minan ni'am wa inna udduha lanuhsuha. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Amma ba'du. Para sepuh miwah sadarek sadaya ahli pengawasan nu sami-sami mihar ridha Allah. Alhamdulillah kalayan pirang-pirang kanikmatan anu dipaparinkeun ku mantenna ka urang sadayana. Dina wengi ieu urang masih keneh tiasa ngamangpaatkeun sebagian sesa yuswa urang sadayana geusan dianggo ngadeheuskeun diri ka Allah Subhanahu wa taala. Perantawisan ngalaksanakeun sebagian kewajiban urang sadayana nyukcruk ilmu anu tangtu anggolati nyupri harti anu sajati. Mudah-mudahan non rupi tarekah urang sadayana ieu janten bekal kang urang sadayana dina mangsana urang nyorang alam lawas jaga. Wargi-wargi sadaya anu kusum kuring dipihormat, bahasan dina wengi ieu dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam di Darul Arqam. Ibu miwah bapak sadayana anu semua dihormat, simkuring bade tumaros naon ari Darul Arqam gitu. Atanapi bapak miwah ibu sadayana kantos ngadangu atanapi sering ngadangu Darul Arqam. Ibu Darul Arqam teh emut keneh naon Bu Darul Arqam? Ibu-ibu sadayana kanggo sepuh anu yuswana 40 tahun kaluhur rupina mah santri anu kapungkurna santri anu ayeuna yuswana 40 tahun kaluhur tangtos kantos emut dina tahun 1884 istilah atau nabi kecap Darul Arqam teh kantos gendeng naon margina Darul Arqam nyaeta hiji kelompok hiji naon organisasi massa anu ngagaduhan paham menyimpang pahamna sesat gitu. Sehingga di tahun 1884 Majelis Ulama Indonesia ngaluarkeun fatwa netelakeun yen kelompok Darul Arqam anu kawitna mah muncul di Malaysia nyebar ke Indonesia dinyatakeun kelompok anu sesat gitunya, pahamna sesat. Namun tinangtos anu maksud dibahas ku simkuring dina wengi ieu sanes Darul Arqam anu eta gitu. Namun Darul Arqam anu aya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wargi-wargi sadayana ari sebutan Darul Arqam eta dibangun tina dua kecap Dar sareng Al Arqam disambungkeun janten Darul Arqam. Ari dar hartosna teh nyaeta imah bumi, ari Al Arqam nyaeta hartina Arqam gitu ngaran jami. Jadi Darul Arqam teh imahna Arqam gitu hartosna teh. Sakali deui dar teh bumi, Al Arqam ngaran jalmi. Jadi Darul Arqam nyaeta bumina Arqam. Nah wargi sadayana bumina Arqam kakocap dina sejarah margi bumina Al Arqam teh ieu salah sahiji bumi anu salah sahiji memang hiji-hijina bumi anu kapilih ku Rasulullah SAW janten pusat dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dina mangsa
masyarakat masih kena awam kena Islam gitu. Nalika Rasulullah SAW ngalaksanakan dakwah secara rencepan, tah ku Rasulullah kapilih bumina Al-Arqam dianggo dakwah, dianggo pusat, dianggo base camp lah seru barudak ayeuna mah dakwahna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salajengna aya patarosan naha saha ari Al-Arqam teh bat bumina kapilih ku Rasulullah SAW jantan pusat dakwah Islam gitu. Wargi-wargi sadayana ari Al-Arqam teh eta saurang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu kalebet kagolongan as-sabiqunal awwalun, nyaeta lebet ka kelompok sahabat Rasulullah anu lebet Islam nate dina mangsa-mangsa Rasulullah SAW ngawitan dakwah gitu. Sakumaha kaunggal dina surat At-Taubah ayat 100, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, was-sabiqunal awwalun minal muhajirina wal ansor. Jeung jalma-jalma anu ti heula tur pangheulana asup Islam nyaeta ti kalangan muhajirin sareng ansor. Tah warga sadayana Al-Arqam salah sahiji sahabat Rasulullah SAW anu engkena ngiring hijrah ke Madinah. Tegasna Al-Arqam kalebet sabagian muhajirin. Anapun kurikulum pitena ari Al-Arqam teh jenengan lengkap nama Ibu Al-Arqam bin Abil Arqam Al-Mahzum gitunya. Jenengan anak Al-Arqam bin Abil Arqam Al-Mahzum. Salajengna yuswana nalika lebet Islam nyaeta 16 tahun. Salajengna nasabna turunanana runayanana Al-Arqam teh runayan ti Bani Makhzum, sarunayan sareng Abu Jahal Ibu runayanana teh eta margina jenengan lengkapna Al-Arqam bin Abil Arqam Al-Mahzum gitu. Salajengna dupi bumi na anu dianggo pusat dakwah ku Rasulullah SAW teh di mana pernahna gitu. Ari bumi Al-Arqam bin Abil Arqam Al-Mahzum teh pernahna nyaeta di Jabal Sofa. Jantan bumina pacaket sareng Ka'bah sareng Baitullah anu sok biasa dianggo di riungan kumpul riung ku Abu Jahal sapara kanca gitu. Warga sadayana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam milih bumi Al-Arqam bin Abil Arqam dijantankeun pusat dakwah tangtosna aya alasanana. Naon anu jadi alasan pangna Rasulullah SAW untuk milih bumina Abu Bakar itu, padahal Abu Bakar langkung senior tibatan Al-Arqam bin Abil Arqam bumina langkung ageng, langkung mewah, hartana langkung seueur, tapi Rasulullah SAW malah milih hiji bumi anu dipemilih ku pamuda anu genep uyuswana anu 16 tahun, pernahna caket Ka'bah deh, terus Abu Lahab sok ngobrol ruang riungna teh dicaket Ka'bah deh, tapi naha bumi Al-Arqam bin Abil Arqam bet dipilih ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam janten pusat dakwah Islam. Numutkeun para mufasir, para ahli tarikh, pangna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam milih bumi Al-Arqam bin Abil Arqam dijantenkeun pusat dakwah Islam anu kahiji alasanana Al-Arqam bin Abil Arqam kaislamanana henteu dikenal ku masyarakat Mekah gitu. Naon sababna? Sabab tadi disebutkan ku sim kuring Al-Arqam bin Abil Arqam teh kabilahna nyaeta Bani Makhzum
sakabilah sareng Abu Jahal. Pimpinan Bani Mahzum teh Abu Jahal. Ari Bani Mahzum teh musuh gerotna Bani Hasyim. Runayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sanad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sakabeh Bani Mahzum, urang Bani Mahzum mibenci pisan ka Bani Hasyim. Teu aya saurang ge anu asup Islam sabab Muhammad di Bani Hasyim, terus maranehanana ngamusuh pisan Bani Mahzum teh sareng Bani Hasyim, sainganana gitu. Lamun Bani Hasyim kurban, manehanana kurban loba-loba gitu ngalewihan Bani Hasyim. Lamun Bani Hasyim aya nu sodaqoh timpah ku manehanana sodaqona teh tak kitu warga sadayana. Ngan anu teu bisa teh nalika Bani Hasyim salah saurangna diutus janten Nabi, tah Bani Mahzum teu bisa gitu ngamunculkeun tokoh di Bani Mahzum pikeun nandingan Rasulullah SAW. Eta sababna hiji-hijina jalan keur ngayonan Bani Hasyim teh nya dakwah Muhammad Rasulullah SAW dipegatan beak dikarep satekah pola gitu. Tah langsung kana tadi pangna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam milih bumi Al-Arqam bin Abil Arqam janten pusat dakwah Islam teh sabab Al-Arqam bin Abil Arqam kalebet ti kabilah Bani Mahzum. Sehingga urang kapirin Quraisy moal nyangka saeutik oge yen bumina Al-Arqam bin Abil Arqam dijadikeun pusat dakwah ku Rasulullah SAW. Sabab arapaleun kabeh ge urang Bani Mahzum mah musuh ka Bani Hasyim gitu. Kartos puntennya musuh ka Bani Hasyim. Komo deui ieu dipimilih ku pamuda anu umurna 16 tahun. Dalamun kitu mah dipikir ku maranehanana wawanianan umur 16 tahun manehanana kalebet ti Bani Mahzum ngilu ngaos sareng Rasulullah SAW. Lamun kapanggih ku Abu Jahal gitu meureun teu dikumaha mah gitu. Eta sababna kulantaran masyarakat Mekah kapirin Quraisy moal nyangkaeun yen jalma ti kalangan Bani Mahzum baris input ngilu diajar sareng Rasulullah, makanya justru eta ku Rasulullah SAW dipilih bumi Al-Arqam bin Abil Arqam jadi pusat dakwah. Eta anu kahiji. Anu kaduana jaeta Bani Mahzum teu boleh musuh gerot janten sareng Bani Hasyim. Anu katiluna yuswana namanya 16 tahun gitu warga sadayana. Moal disangka seutik oge da panyangka umumna urang Arab urang Mekah lamun mah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rek nyieun base camp pusat kegiatan dakwah umat Islam tangtuna ge bakal milih bumi para senior sahabat Rasulullah SAW anu bakal disangka teh meureunnan paling-paling ge lamun rek ngayakeun tadi bumina Abu Bakar gitu, di bumina Utsman bin Affan gitu. Moal aya nu nyangka gitu warga sadayana budak 16 tahun keur mati Bani Mahzum gitu ku Rasulullah bumina dianggap pusat dakwah. Sarta anu kaopat warga sadayana anu jadi alasan teh pangna bumi Al-Arqam bin Abil Arqam ku Rasulullah dianggap ke pusat dakwah teh tempatna pacaket sareng Ka'bah. Kapan Bukit Sofa teh nya Jabal Sofa teh pernah teh di lingkungan Ka'bah gitu. Sa'i ti Sofa ka Marwah teh kapan didinya. Tah bumi Al-Arqam bin Abil Arqam teh di Jabal Sofa. Ayeuna mah komo cenah janten lingkungan didinya di Masjidil Haram tempat sa'i teh janten pacaket pisan. Sedengkeun Abu Jahal sapopoe idak liherna teh badami jeung balad-baladna Gunung Catur jeung para inohong Quraisy teh didinya di mana di Ka'bah di Baitullah. Ngahaja Rasulullah milih tempat anu caket sareng Ka'bah supaya teu dicuriga ieu teknik strategi Rasulullah SAW. Saur para ulama yang menyebutkeun ari tempat nyumput numpang amanat teh cenah
nyaeta di daerah musuh gitu. Siga kitu rupina dipraktekkan ku Rasulullah nyumputkeun dakwah Rasulullah SAW di bumina Al-Arqam bin Abil Arqam, padahal teh deket pisan ka Abu Jahal, ke kentong Bani Mahzum nu bingkang ngewa pisan ka Rasulullah SAW gitu. Wargi bari sadayana kukituna salaresna kanggo Al-Arqam bin Abil Arqam mah bumina kapilih ku Rasulullah SAW dijantankeun pusat dakwah teh aya rasiko anu kacida pisan gedena gitu. Naon resiko naon? Eta resikona lamun kapanggih ku Abu Jahal gitu, cek kolot mah moal teu disiksik dikunyit-kunyit, dicacag diwalang-walang gitu. Naon sababna? Sabab keheuleuan pisan Abu Jahal mah, sedangkan Abu Jahal jantan pamimpin di kabilah Bani Mahzum. Tapi warga sadayana aya tapi ina numawi dalur Al-Arqam disebatkeun pemuda anu hebat teh, aya tapi ina ieu sok sanajan budak keneh umurna 16 tahun mun kiwari mah sakolana panginten 16 tahun kira-kira kelas sabaraha nya? Kelas 12, kelas 13 pengennya tanapi kelas 14 paling luhur ge. Kelas 2 mualimin tanapi kelas 1 mualimin. Lebet jadi peserta didik Rasulullah sekaligus sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bari manehanna teh jol ti kalangan Bani naon tadi teh? Bani Mahzum anu dipimpin ku Abu Jahal, anu notabene Abu Jahal teh mika benci pisan ka Rasulullah SAW. Tapi Al-Arqam warga sadayana henteu kahalangan ku rasiko anu kacida gedena eta. Kulantaran Al-Arqam tos ngarasa katarik ku ajaran ku dakwah Rasulullah SAW, Al-Arqam malahan ngarasa bagja bumina dipilih ku Rasulullah SAW jantan pusat dakwah gitu. Ngawitan kegiatan di bumina Al-Arqam bin Abil Arqam, sahabat Rasulullah SAW anu ngiring dengan ukur sababara urang gitu, tapi nikreuh we ngeureuy aman diajar di bumi Al-Arqam bin Abil Arqam teh. Naon sababna? Sok sanajan deket jeung Mekah, pernahna di Jabal Sofa, tapi pantau pikeun asup ka imah Al-Arqam teh anu dianggo nyaeta pantau tukang gitu. Tara lebet ti pantau anu payun dianggo diajar teh, lebetna ti pantau tukang. Katingali ti Ka'bah mah aman-aman we teu aya kagiatan naon gitu. Numawi warga sadayana sababaraha sahabat anu diajar di Al-Arqam teras tiasa lumangsung kalayan aman. Anu saterasna ti waktu ka waktu anu ngiring diajar di dinya teras namihan dugi kacarioskeun dina akhirna mah 3 tahun kegiatan di bumi Al-Arqam bin Abil Arqam teh dugi ka aya 40 urang sahabat anu diajar di dinya gitu. Anu pamungkas anu nomor 40 nyaeta Umar bin Khattab. Sadayana santri anu diajar di Bani Arqam keluar jadi alumni Bani Arqam teh jadi jalmi-jalmi anu sukses sadayana dina sadaya widang. Dina widang tafsirna aya anu nyongcolang, dina widang hukumna, dina ahli ekonomina sadayana warga sadayana. Murid Rasulullah SAW anu seueurna 40 kaluaran Bani Arqam teh jadi tokoh-tokoh, jadi pemimpin-pemimpin besar, jadi juru dakwah anu sukses sadayana ge. Wargi-wargi sadaya naon anu diwulangkeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Bani Arqam sehingga sadaya murid-muridna teu aya nu kolopetong. Terang kolopetong. Kolopetong mana? Kolopetong teh sami sareng. Nah. Teu aya anu bengkok gitu.
teu aya anu kolomero, kolopetong, kolomero naon sadayana sukses. Rasulullah SAW tilu perkara anu digarap ku anjeunna nalika anjeunna ngatik ngadidik ngatarbiyah para sahabat di Darun Nadwah. Darul Arqam anu kahiji nyaeta yatslu alaihim ayatihi sakumaha anu kaungel dina Al-Qur'an surat naonnya teh yatlu alaihim ayatihi. Rasulullah SAW anu kahiji an tahap awal ngabina ngatik ngadidik para sahabat ternyata ku ngaoskeun ayat-ayat Allah. Di nomor hijikeun warga sadayana kemampuan maca Quran ku Rasulullah SAW di nomor hijikeun naon sababna kahartos ku urang sadayana Al-Qur'an teh petunjuk hirup urang rek bisa jadi petunjuk kumaha lamun teu bisa maca Al-Qur'an. Eta sababna nomor hiji anu dilaksanakeun ku Rasulullah SAW, Rasulullah ngawulang maca Al-Qur'an bari ngaoskeun Al-Qur'an. Setiap ayat anu lungsur ku Rasulullah langsung diulangkeun ka para sahabat. Anu kadua warga sadayana anu digarap ku Rasulullah anu dogikeun ku Rasulullah teh nyaeta wa yuzakkihim nyaeta mersihan nyucikeun maranehanana maksudna nyucikeun para sahabat nyucikeun naonna tangtuna ngawengku kana akidahna warga sadayana anu dibersihkeun sangkan ibadah lempeng wungkul ka Allah Subhanahu wa taala dina urusan ibadahna dibersihan teh sarta dina akhlakna. Anu kadua warga sadayana anu dibersihan teh dina perilakuna. Rasulullah ngatik ngadidik ngabentuk pribadi-pribadi sahabatna sangkan jadi jalma anu ngabogaan pribadi atau lebih berkepribadian jujur gitu, kejujuran ngabiasakeun hirup bersih sarta ngabudayakeun ngantri gitu, budaya antri diulangkeun ku Rasulullah SAW di Darul Arqam teh. Nah budaya antri-antri we mun diulangkeun naon perluna budaya ngantri dina ngantri teh warga sadayana seueur pelajaran. Dina ngantri teh aya pelajaran naon wae tong dianggap sapira dina ngantri teh aya pelajaran sabar warga sadayana. Lamun ngantri kudu sabarnya. Tadi ge di ditu di Ibu Bidan Yayah nian bade nyanak sangu ngantai dituntut kasabaran lamun belenyang geula ka ditu bari urang asup pangpaneurina tuluy nyokot sangu panggeulana jadi pasualan dituntut sabar. Anu kaduana hormat kana hak batur kitu warga sadayana batur panggeulana asup hakna kudu leuwih teu heula parasman lamun dina parasman gitu nya. Sarta dina budaya antri teh aya sopan santun gitu teu bisa seseledak gitunya. Sarta dina budaya antri aya pendidikan pikeun empati ka sasama manusia gitu. Tak ku Rasulullah SAW diulangkeun. Sarta anu katilu anu ku Rasulullah SAW digalakeun di Darul Arqam teh nyaeta wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Rasulullah SAW ngawulangkeun ka para sahabatna kitab sareng al hikmah, hadis-hadis tur ilmu-ilmu anu mangpaat kanggo kahirupan. Maka nalika narima ilmu tina Al-Qur'an jeung tina hadis hasilna henteu gencang sabab Rasulullah SAW tadi teh akidahna dibina, ibadahna dibina, akhlakna dibina. Maka setiap-tiap ayat Al-Qur'an anu diwahyukeun ku Allah Subhanahu wa taala ngan teu wungkul jadi talaran, ngan teu wungkul jadi ilmu dina otak gitu. Kulantaran latihan Rasulullah SAW di Bani Arqam ya,
Maka setiap ayat Al-Quran, setiap hadis di Rasulullah SAW ku para sahabat salian tika talar, salian tika cangkem, oke bukti dina wujud amal gitu. Da intina mapan kadinya nya warga sadayana sapiter-piterna jalmi ge ari teu bisa ngamalkeun mah kapan kanggo naon. Justru ngarusak negara teh teu jalma nu palinter ngan teu bisa ngamalkeun ilmu. Jadi we teu boga kaera gitu. Duit masyarakat, duit rakyat dipalingan teh nu barodo sanes nu palinter warga sadayana. Tah murid-murid Rasulullah mah sadayana lulusan Darul Arqam teh teu aya anu nyimpang anu beda antara ilmu anu diwulangkeun ku Rasulullah jeung akhlak jeung amal anu ditemongkeun ku para sahabat dina kahirupan gitu. Ieu teh rahimakumullah. Walhasil dina salami 3 tahun teh kagiatan tarbiyah di Darul Arqam walhasil megatkeun para sahabat anu luar biasa, generasi brilian lah, segala bidang nyampak gitu, jadi ahli dina segala bidang. Kalebet Al-Arqam bin Abil Arqam oge ieu kalebet murid Rasulullah SAW anu kabogaan kamampuhan kapunjulan nyong colang tinu sanesna. Naon nyong colangna Al-Arqam bin Abil Arqam sok sanaos anjeunna yuswana 16 tahun nanging nalika diajar sareng Rasulullah kumargi anjeunna kalebet as-sabiqunal awwalun gitu. Anjeunna pangpayuna tiasa maca gitu, pangpayuna lancar maca tiasa nyerat gitu warga sadayana. Maka nalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabeungkeut ku perjanjian Hudaibiyah anu bahasana nangke baris insyaallah baris kasorang ke dipayun dipengkar. Maka Rasulullah SAW nalika ngintunkeun serat ka Raja Persia, Raja Romawi, Raja Mesir, sareng Raja Habasah, sadayana ieu serat teh sanes kenging nyerat Rasulullah, tapi anu nyerat teh Al-Arqam bin Abil Arqam gitu. Salajengna warga sadayana nalika raja-raja anu dipaparin surat atas nama Rasulullah kitu Abil Arqam, maka sadayana oge ieu teh diwaler ku Rasulullah dipasrahkeun ka Al-Arqam bin Abil Arqam. Jadi Rasulullah ngoningkeun Al-Arqam bin Abil Arqam kaula ngamaksud ngirim surat ka raja-raja maksudna anu gitu. Ngan cekap sakitu. Jieun suratna ka anjeun dijieun ku Al-Arqam bin Abil Arqam. Nalika raja-raja malesan surat anu dikintunkeun ka maranehanana warga sadayana diwalerna ku saha? Teu ku Rasulullah, cek Rasulullah sok bales we ku anjeun cenah. Jadi Rasulullah sakedik ge henteu ngomentar kana tulisan Al-Arqam anu dikirimkeun jeung kana balesan surat Al-Arqam tina surat balasan raja-raja gitu. Jadi luar biasa Rasulullah terus percanten pisan ke Al-Arqam bin Abil Arqam karena ngagaduhan kemampuan anu punjul dibanding sahabat-sahabat anu sanesna. Tak itu warga sadayana eta diantawisna kapunjulan Al-Arqam bin Abil Arqam. Salajengna kacarioskeun di bumina Al-Arqam bin Abil Arqam teh Rasulullah remen pisan ngaduakeun 2 jalma anu dipiharep pisan ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saha ieu 2 jalma teh nyaeta Umar bin Khattab sareng Abu Jahal gitu. Umar bin Khattab bisa acan Islam. Kumaha doana? Allahumma ijal islama bi ahabbi rujulaini ilaika Umar bin Al-Khattabi wa Amr bin Al-Hisham. Ya Allah, pangeran ya Gusti pangeran abdi mugi Gusti ngajayakeun Islam ku
dua jalma anu paling dipika cinta ku Gusti nyaeta Umar bin Khattab sareng Amr bin Hisham. Saha Amr bin Hisham teh? Amr bin Hisham teh nami asli Abu Jahal gitu. Remen pisan Rasulullah teh kulantaran pangnangayakeun dakwah di bumi Al-Arqam teh memang da kaayaanana harita teh urang Quraisy teh kacida pisan galakna kacida bencina ka Rasulullah sareng ka jalma-jalma anu ngiring lebat Islam ka Rasulullah sallallahu. Rasulullah teh ngadudua ka Allah, ya Allah mun tiasa madua-duana lebetkeun jadi sahabat abdi Umar jeung Abu Jahal teh kasawang ku Rasulullah. Lamun eta dua jalma lebet Islam maka bebas gangguan di Mekah sabab eta dua jalma kalintang dipikasieun ku masyarakat Mekah. Wargi sadayana tina doa Rasulullah SAW maka Allah ngabulkeun Rasul nyuhunkeun anu pang dipika cinta ku salira, ya Allah jayakeun Islam ku di antara dua jalma anu paling dipika cinta ku salira. Ternyata Allah Subhanahu wa taala langkung mika cinta Umar bin Khattab. Eta sababna Umar bin Khattab kenging hidayah ti Allah Subhanahu wa taala salajengna lebet Islam. Abu Jahal mah henteu nepi ka paeh terus ngamusuh ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wargi sadayana janten ta Umar bin Khattab janten jalmi anu ka 40 jadi santri di Darul Arqam gitu. Maka nalika Umar bin Khattab lebet Islam Rasulullah SAW kalintang pisan bingahna. Maka kontan aya perubahan wargi sadayana sakumaha nu dipiharepkeun ku Rasulullah SAW. Kulantaran Umar bin Khattab mah jelemana jangkung badag bari wanian jago tarung gitu wargi sadayana namanya ge lebet Islam. Jal usul ka Rasulullah SAW, ya Rasulullah alasta alal haq. Gusti Rasul sanes salira teh aya dina bebeneran aya dina hak. Nah make kudu sakedah susulumputan kieu gitu ngalaksanakeun diajar teh pan aya dina bebeneran aya dina hak gitu. Walhasil Umar teh usul atau seorang nemrak we ya Rasulullah gitu. Kalau resan dina waktu harita Hamzah bin Abdul Muthalib paman Rasulullah SAW tos lebet Islam maka usulan Umar bin Khattab ditampi ku Rasulullah SAW. Tinalika harita maka teu aya deui dakwah susulumputan nemrak di tanah Mekah. Rasulullah SAW dakwah kalawan bebas sabab Umar bin Khattab anu dipikasieun ku urang Mekah tos lebet Islam kantenan Hamzah paman Rasulullah tos langkung tipayun lebet Islam. Ihwatu iman rahimakumullah. 40 sahabat alumni Darul Arqam di antawisna nyata Rasulullah matos bogoh anu ngawulangna Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman ibnu Affan, Ali bin Abi Thalib, Hamzah bin Abdul Muthalib, Zaid bin Harithah, Ayas bin Abi Rabi'ah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Ja'far bin Abi Thalib sareng anu sajabina ngan ku nguping jenengan anu nembe ditataan nembe 10 ge wargi sadayana kabayang kumaha hebatna Rasulullah SAW didang ngadugikeun atikan didikan winaya ka anu janten murid-muridna. Sadayana janten jalmi anu sukses teu aya anu kolomero. Ustad ini guru sabaraha puluh tahun kantos ngawulang simkuring kantos gaduh murid 2 kelas dihijikeun 60 eta teh asa nu paling sukses harita gitu. Tapi tetep bihan dibandingkeun jeung Rasulullah SAW. Urang tina 60 nu jadi juara teh paling ge ukur sabar hiji atawa 2 gitu nya. Tetep biheun baru sadayana. Ta Rasulullah SAW mah sadayana sukses. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab,
Utsman bin Affan dina bidang ekonomina, Abdurrahman bin Auf pan luar biasa hebatna gitu. Tah bari guru sadayana upama ditengetan ku urang Rasulullah SAW nerapkeun tilu perkara nu tadi dina kagiatan atikan winaya ka murid-muridna, ternyata hasilna luar biasa. Ieu teh kedah janten emutanan urang sadayana panginten utamina mah para ahli pendidikan kumaha teknikna Rasulullah SAW ngabina para sahabatna di Darul Arqam sehingga dina waktu 3 tahun gitu dugika ngahasilkeun para pejuang, para pahlawan anu luar biasa hebatna. Wargi dari sadayana salajengna nalika hijrah ka Madinah dina tahun ke-13 hijrah 13 kenabian, Al-Arqam bin Abil Arqam kulantaran ngantunkeun bumina anu di Jabal Sofa teh ya kapan tos rengse kagiatanana lah tos dakwah terbuka gitu. Nalika hijrah ka Madinah ku Rasulullah SAW dipaparin hadiah hiji bumi di Madinah gitu. Ieu teh balas jasa Rasulullah SAW ka Al-Arqam bin Abil Arqam. Dugika nami bumi nage disamikeun di Mekah teh di Madinah teh sareng bumi anu aya di Jabal Sofa teh ya. Nu di Madinah ge dinamian bumi Al-Arqam, Darul Arqam gitu nya. Salajengna bari sadayana nalika perang Badar Rasulullah SAW ngahadiahan pedang ka anjeunna. Ieu luar biasa teh aya nu dihadiahan pedang ku Rasulullah SAW. Ku percanten-percantenna ku nyaah-nyaahna Rasulullah SAW ka Al-Arqam bin Abil Arqam da kabayangkeun pangintennya kurang ge yuswa 16 tahun teh siap berkorban padahal mah hirup pinuh ku ancaman teh sisi gigir, tapi tina hasil perjuangan Al-Arqam teh ngahasilkeun pejuang-pejuang para sahabat anu luar biasa anu tadi ditetaan kusim kuring teh wajar lamun Rasulullah SAW aya kanyaah leuwih ka Al-Arqam bin Abil Arqam. Wargi sadayana salajengna ku kapunyulan Al-Arqam bin Abil Arqam sarta Rasulullah SAW nyimpen kepercantenan anu luar biasa ka Al-Arqam bin Abil Arqam, dugi ka Al-Arqam bin Abil Arqam ku Rasulullah SAW diangkat janten sekretaris Rasulullah, sekretaris negara mun ayeuna mah kitu. Ku Rasulullah SAW dipasrahkeun ka Al-Arqam bin Abil Arqam nyeratkeun hadis wahyu dan tawisna nyata ka Al-Arqam bin Abil Arqam. Salajengna warga sadayana nalika Rasulullah SAW pupus ku hebat-hebatna Al-Arqam bin Abil Arqam, maka jabatan anjeunna salaku sekretaris henteu pegat lantaran Rasulullah pupus. Nalika digentos kepemimpinan ku Abu Bakar, maka Al-Arqam bin Abil Arqam tetap nyepeng kalungguhan jantan sekretaris negara gitu panten. Sakumaha kagiatanana anu dilaksanakeun sapertos di zaman Rasulullah SAW. Abu Bakar pupus warga sadayana digentos ku Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ieu ge sami Umar bin Khattab ngangkat sekretaris anu sanes lintang tineraskeun sakumaha anu parantos dipercantenkeun ku Rasulullah sareng ku Abu Bakar. Al-Arqam bin Abil Arqam jantan sekretaris dina mangsa pemerintahan Umar bin Khattab. Malihan dikersakeun ku Allah Subhanahu wa taala di paparan yuswana teh panjang gitu. Al-Arqam bin Abil Arqam teh di zaman Utsman bin Affan kaanggo deui gitu.
jabatanana janten sekretaris malah ditambihan nalika pemangsa pemerintahan Utsman bin Affan mah dipercantan nyepeng Baitul Mal gitu. Malihan dijanjikeun ku Utsman bin Affan ku gaji anu wow luar biasa gedena gitu. Kumaha warga sadayana nalika ditawisan gaji ku Utsman bin Affan lantaran anjeunna nyepeng 2 kalungguhan janten sekretaris ongko nyepeng Baitul Mal ongko. Jawaban Al-Arqam bin Abil Arqam, kaula digawe lain lantaran miharep kadunyaan. Hebat luar biasanya. Mun pejabat-pejabat di Indonesia gitu, wah meureun teu makmur rakyatnya. Tong gitulah sawajarna nya. Ditawisan ku raja gitu. Gaji anu kacida gedena bari gawena berat nya. Al-Arqam bin Abil Arqam menolak. Kaula mah ikhlas lillah karena Allah gitulah intina mah. Teu ditampi da warga sadayana teu digaji dipaparin gaji ku sahabat Utsman bin Affan. Anu salajengna warga sadayana teras perjuangan Al-Arqam bin Abil Arqam berlanjut nalika digentos sistem kerajaan Khulafaur Rasyidin ku sistem mulkun warohmah kerajaan anu rahmat gitu di zaman Muawiyah masih keneh kaanggo gitu dikersakeun dina yuswa 83 tahun dina mangsa kerajaan anu dipimpin ku Muawiyah bin Sufyan anjeunna pupus. Warga sadayana pupus dina tahun 55 Hijrah yuswa 83 tahun. Satu acan pupus anjeunna kantos wasiat. Sering pisan wasiat teh. Lamun kaula maot cenah. Umat anu nyolatkeun kaula teh kudu diimaman ku Sa'ad bin Abi Waqqas kita anu kapercanten ku anjeunna teh. Dikersakeun warga sadayana nalika Al-Arqam bin Abil Arqam pupus teh Sa'ad bin Abi Waqqas bumina tebih gitu, tebih ti Mekah. Kulantaran diantos lami wae maka anu jadi gubernur di Mekah sareng Madinah dina waktu harita nyaeta Marwan bin Hakam nyarankeun kulantaran cenah wayah kieu can datang wae kurebkeun we Al-Arqam bin Abil Arqam teh di Madinah punten sanes di Mekahnya. Namun nalika ngadangu Marwan bin Hakam nyarankeun kitu kabilah Bani Makhzum kontan harita keneh nyalampeurkeun itu bisa cenah kitu. Al-Arqam bin Abil Arqam nalika jumenengna teu weleh janten catur hayang disolatan dipimpin ku Sa'ad bin Abi Waqqas. Namun dikersakeun alhamdulillah akhirna Sa'ad bin Abi Waqqas sumping teras mimpin salat jenazah salajengna Al-Arqam bin Abil Arqam dikurebkeun di pemakaman Baqi di daerah Masjid Nabawi di Pali wetanan Masjid Nabawi. Dan Masjid Nabawi maka kidul pan ngiblatna teh eta mah kencaeun Masjid Nabawi berarti belah wetanna dimakamkeun di dinya warga sadayana. Salajengna sate acan pupus oge wasiat sangkan bumina anu di Jabal Sopa anu dianggo kagiatan pendidikan ku Rasulullah SAW diwasiatkeun ka kulawargana umat ieu imah ulah dijual tapi wakafkeun ke perjuangan Islam gitu. Salajengna teras turun temurun diurus ku katurunan Al-Arqam bin Abil Arqam bari digaluh ku halifah ge punten ku halifah ku raja dina waktu harita teu dipaparinkeun ngan dikersakeun nalika pemerintahan Al-Mansur
putuna Al-Arqam bin Abil Arqam aya anu bengkok gitu ngalaman naon balewatangan jeung pihak berwajib anu akhirna dipanyara gitu lantaran kasus kriminal di pegaleuh mah ka kulawargana teu dipasihkeun sabab wasiat Al-Arqam bin Abil Arqam namun nalika aya incuna anu asup bui jahat gitu diolo ku anu harita jadi rajana teh nyata Ja'far Al-Mansur Abu Ja'far Al-Mansur diolo di jero panyara keneh lamun anjeun cenah hayang bebas sok imah anu katelah Darul Arqam jual cenah ka kaula ku kaula bakal dibeli kalawan harga anu samahal-mahalna lain kitu wungkul anjeun bisa bebas ti panyara warga-warga sadayana akhirna incuna ieu anu jahat teh kagelo ku pangolo Abu Ja'far Al-Mansur akhirna mah dijual ku incu anu ieu dijualna teh ieu pengalaman benernya janten nalika urang sadayana gaduh titinggal kade kudu apik teh kitu lamun kolotna soleh oge kadang-kadang turunanna mah aya nu kitu gitu model surat-surat wakaf nu ngawakafkeun masjid kudu beres heula teh wakaf teh ulah jugjug pada aya rencana gitu nu hade mah sabab kitu caritana aya tah warga sadayana salajengna ku Abu Ja'far Al-Mansur sami ya ge diwakafkeun saleresna mah diwakafkeun dianggo kegiatan Islam tidak boleh dijual telas diurus kurunayanana dugi ka walahu ahlam akhirna mah nanging dugi ka teu ayana gitu namun sok sanaostos teh aya ieu teh kacatet dina sejarah memang bumi Al-Arqam bin Abil Arqam teh ieu bumi anu ngandung nilai sejarah anu luar biasa dugina ajaran agama ka urang sadaya dina waktos ayeuna dugi ka ayeuna alatan bibit-bibitna mah cikal bakalna lantaran perjuangan murid-murid Rasulullah SAW anu diajar di Darul Arqam gitu warga sadayana tapi subhanallah Darul Arqam anu sakitu gede jasana seueur umat Islam anu teu apal punten ka Al-Arqam bin Abil Arqam gitu padahal ieu teh kaliberna sakelas Abu Bakar As-Siddiq mangga geura tadi disebatkeun dina yuswa 16 tahun geus nekat wani asup Islam padahal dina situasi kondisi anu kacida bahayana bumi ngan hiji-hijina disangakeun ka Rasulullah SAW perjuanganan jadi sekretaris jadi kepercayaan Rasulullah kepercantenan Abu Bakar kepercantenan Umar Utsman warga sadayana Ali dugi ka Muawiyah ka dieu dugi kacida perjuangan luar biasa tapi warga sadayana anjeunna teu dikenal gitu malahan di kalangan Mekah nyalirage sebagai paratoskeun jenenganna Al-Arqam bin Abil Arqam hartina teh Arqam anak bapana Arqam bapana wae teu dikanyahokeun gitu mun kieu mah nya Ihsan anakna Nur berarti bapana Ihsan teh saha Nur tapi lamun kieu mah Ihsan anak bapana Ihsan berarti bapana teu sohornya Al-Arqamna teu sohor terus bapana oge teu sohor tapi warga sadayana sok sanajan kitu Al-Arqam malahan ngahaja nyumputkeun diri gitu teu hayang katangar teu hayang kasohor malah ku Rasulullah SAW ngahaja sareng sahabat sanesna disumputkeun naon alasanana kahiji keur ngaraksa dirina bisikeun aku panandasa anu kadua keur ngaraksa amalna gitu bisi naon bisi ruksak lantaran hayang kapuji itu lamun
Al-Arqam bin Abil Arqam jelema gede jasa tuluy pada muji ka sohor. Saur Imam Ahmad bin Hambal gara-gara sadayana ujian anu pang berat-berat di alam dunia teh nyata katenaran cenah kitu. Saur Imam As-Syafi'i lamun bisa mah cenah ilmu kuring kapimilik jeung diamalkeun kudu sejen pek geura pimilik pek geura amalkeun teu kudu nyaho ti mana eta ilmu teh asalna gitu. Naon sababna jalmi-jalmi seperti Imam Ahmad, Imam As-Syafi'i rempan ku pamuji gitunya, rempan ku katenaran sebab ieu teh bahaya bisa ngahancurkeun amal gitu. Ieu jangan pelajaran kurang sadayana teh aya kisah anu kahiji panginten pelajaranana pikeun jadi jalma anu bisa mere mangpaat teu kudu jadi jalma anu kasohor. Sakumaha Al-Arqam bin Abil Arqam sok sanajan jasana anu sakitu ageungna tapi anjeunna teu jadi jalma anu kasohor. Sok sanaos teu kasohor Al-Arqam bin Abil Arqam terus sumanget ngagedur sanajan kahadeanana teu dikenal teu diapresiasi ku pepada manusia sabab ngan hiji harapanana beramal teh diapresiasi dihargaanana ku Allah Subhanahu wa taala. Sakumaha pangandika Allah Subhanahu wa taala dina surat At-Taubah ayat ke-105 wa qul malu fasatarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Jeung prak ucapkeun ku anjeun Muhammad prak aranjeun beramal engke Allah katut rasulna jeung jalma-jalma anu iman baris ningali kana amal anjeun. Ihwatu iman rahimakumullah anu diulangkeun tina ieu kisah sakali deui keur jadi jalma anu gede mangpaat keur papada manusia teu kudu jadi jalma teu salawasna kudu jadi jalma anu kasohor. Siga Al-Arqam bin Abil Arqam teu kasohor tapi kalintang gede jasana. Anu kadua keur kasuksesan dina dakwah teu sakuduna teu salawasna kudu tampil di hareup gitu. Lamun kabeh kudu tampil di hareup bingung jadina bakal kacau balau siga ayeuna we kieu nya teu kudu sadayana dina podium aya anu bagian nyoting aya anu bagian nyiapkeun konsumsi panginten aya anu non bagian itu bagian ieu. Jadi keur kalancaran dakwah teu kudu kabehanana cicing di hareup bisa keur kasuksesan dakwah cicing di luareun layar. Sakumaha warga sadayana Al-Arqam bin Abil Arqam teu totonyolan manahanana nu dipake dakwah ku Rasulullah teh ye imah kuring anu nyieun surat terus keur tiap-tiap raja teh menang kuring teu kedah kitu gitu. Al-Arqam bin Abil Arqam jadi jalma teu kasohor tapi kalintang gede jasana. Ihwatu iman rahimakumullah aya di sebagian urang sadayana sok asa panasaran lamun migawe amal soleh teu kanyahoan ku batur gitu. Kadang-kadang sebagian orang sadayana mah kakara geclek gitu. Kakara oge mitembian rek krinik-krinik karena kahadean kahayang teh melesat langsung ka sohor gitu. Melaan sakapeung mah bohong ka setiap jalma bakat ku hayang-kahayangna ka sohor gitu warga sadayana. Kungsi ngirim angen kacang ka tetangga dibeja-beja si eta ku kuring dibere angen bule teu kagok sakurumbung gitu. Warga sadayana. Kantos ngirim hayam gitu dibeja-beja pajar ngirim doma gitu bakat ku hayang-hayangna ka sohor. Kan fungsi papanggih jeung guru ngaji ngongkosan ka terminal dibeja-beja ngongkosan umroh teu kira-kira lantaran ku hayang-hayangna kapuji hayang-hayangna ka sohor. Tah justru Rasulullah sareng para sahabat
ngabunian ngarahasiahkeun ka Al-Arqam bin Abil Arqam teh lantaran karempan kahiji bisi cilaka jasadna, kadua bisi ruksak amalna. Lamun Al-Arqam bin Abil Arqam jadi jalma anu kasohor pada muji pada muja teu mustahil nilai-nilai kehadaan Al-Arqam bin Abil Arqam jadi leungit lantaran teu bisa nyanghareupan fitnah ku katenaranana ku katenaran cadel ku katenaranana gitu rupin Rasul sadayana teu sadogikeun mudah-mudahan aya guna sareng manfaat kanggo urang sadayana. Hapunten anu kasuhun bilih lepat ngadogikeunana, mudah-mudahan khususna kasayan kanggo simkuring umum kanggo urang sadayana tutus langkung ke panghalang bobosa panon sareng sapakan. Hapunten anu kasuhun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.